drama si Neng. Banyak. Ih, Neng meni lucu kieu. Si Jasmine mananya meni lila. Ih, meni teu kuat Neng hayang basreng. Ih, meni si Jasmine masuk ka rerawas wae. Ih, jadi kan princess terkanjut. Kadiburu ih. Terkejut ari kamu lain terkanjut. Iya atuh, maaf. Iya basreng kamu. Makasih. Kamu meni meuli basreng hiji kot kala lila. Ih, meni jiga ngantri labubu. Ari lobe atuh anu meulina meni tong sok tutah-tutah lah. Ari sok komplain mah meni sebel. Yeay, meni kapundung kamu mah ih. Tapi nah basreng Neng bumbuan ieu teh. Lamun meulina 2.000 mah teh dibumbuan cenah. Jadi mun hayang dibumbuan kudu meulina 5.000. Aku ge teh dibumbuan tuh. Yeay, Bima mah kuat kapedit pisan nyamin meuli 2.000 oge kuat kata dibumbuan. Padahal kan Neng oge meuli nya ieu teh. Tementa. Nya teuing atuh tanyakeun ka Bimaena atuh nah habat polip gitu. Nah, basreng teh asa bau naon nyamin? Asa kenal gitu bau nate tapi bau naon gitunya? Bau naon sok? Kamu mah gerang kete angger gerang ngomong kana teh nu teu pararuguh. Bau naon nyamin? Kamu apa teh sih basreng teh bau naon? Teuing atuh meni dahar basrengna meni sok loba tatanya pisan gandeng. Ih, jangan aambekan ari kamu Jasmine. Mending duduk di kasur Neng yang baru yang empuk ini. Iya, yang meni sombong pisan bawa kasur anyar ge. Ya biarin atuh sombong di atas kasur baru mah. Jasmine kayak sore orang kabung keriu orang ningali santet. Hah? Santet? Santet naon dari kamu? Dukun? Naon yang dukun sagala ari kamu. Eta gening anu matahari terbenam terus aya oren-orenan. Apa sih? Itu mah sunset, bukan santet. Tah eta min, surpet. Naon sih jeung surpet sagala ari kamu? Ari kamu dek meula bubu mah. Embung Neng mah teresep. Ya jeung teresep sagala ari kamu. Apanan labubu mah sieun jeung geuleuh ih, Neng mah teresep. Sieun jeung geuleuh. Aneh pisan kamu sakitu labubu selucu itu. Lucu ti mana ari kamu sakitu huntuna orong oge jiga cepopon kieu. Ieu teh Mas Ibu Haji asa kurang rencemnya. Di kenca mah eueuhan injem deui kitu ka si Bunda Bang Emok eta jang meuli emas. Bunda aya di imah Bunda. Nyalah Ibu Haji. Cing atuh Bunda Ibu Haji minjem deui Bang Emok. Menye. Jangan atuh Ibu Haji, ini emas geus rencem kitu ge unjam injem ka Bang Emok. Apanan Ibu Haji terek meuli emas deui Bunda? Kan beh beuki rencem kieu kan resep ninggalina oge nya. Menye, Ibu Haji mah sok hese mayarna Jadi we Bunda sok katembuhan teh. Tong sok kitu atuh Bunda, ka Ibu Haji teh meni jiga ka saha wae. Kumaha nya Ibu Haji nya? Bunda teh era ngomong ka Neng Emokna, da Ibu Haji masuk tara balik pan mun unjam injem duit teh. Tulungan atuh Ibu Haji teh Bunda, pang omongkeun ka si Neng Emok. Kayak Bunda ku Ibu Haji dibawa ke Aljabar. Menye. Bener eta teh Bu Haji. Lamun bener wae ku Bunda dipang omongkeunnya ka si Neng Emok, tapi tong poho ke Bunda dibawa ke Aljabar. Menye. Kamu calling aku lagi ngisi. Hayu atuh Bunda Mama Ning, lagi apa Mama Ning? Geus naon Haji Burung tidinya? Hayu Mama Ning, Ibu Haji dipayun. Tuh men eta Haji Burung tengah ganggu. Asa ku araraneh pisan aing mah teh diganggu ku Haji eta teh. Gering kitu. Maneng, eta sabuk kok geus gopet kitu, eta teh geragan di atuh. Naon ari sia Imas datang-datang jual ngomong kitu ari teh teh. Abi mah ngabejakan hungkul, eta sapuna geus butut, manya dipake kene jasa sapu eta teh. Nyakeun bae we atuh Imas Suri masuk sagala komplain. Wae sia mah. Mama Neng, abi mah ka sawah dengan rambet, kan peuting eta geus hujan jadi ku abi dek dirambet sawahna. Heuh juga ini tah meni deuk naon sia mah bareng di dieu. Meni kuat ngusir kitu enak ka Ceu Imas, tah imah pageran. Dasar si Imas Suri Mas tadi ganggu ku Haji Burung diganggu ku mari Mas. Aing boleh sapu anyar Imas.
Meni barusan kieu nyamin di kamar wae ta tadi. Ya udah atuh, orang nyeblak weh. Bung meni anu lada wae jajan teh. Mending orang ngarujak bonteng. Kamu bung dulu ada, tapi ngajak ngarujak bonteng gerak. Kumaha sih? Tapi duit neng bae ake tang jang meuli bontengna. Terus? Urang mau yuk bontengna ka sawah. Meni sok ku anggar kamu mah geus mau bonteng teh. Kamari oge eueuh gini. Kan kamari mah can usum hujan, ari ayeuna mah geus usum hujan jadi aya bontengna. Kamu teh meni jangan puak-puak wae ih. Ge baik. Meni sok loba omong pisan Jasmine edek moal ieu teh. Ya udah atuh, aku ngambil karungnya. Ongko tong sok puak paok, tapi diajak mau bonteng kalau kadek mau karung. Ih, dasar si Sarmin. Mana hari kamu bonteng lagi oge jagung. Alah, kamana nyamin bontengna? Nah, jadi tangkal jagung kabeh. Ya teuing atuh, tanyakeun we kana bogana. Hayu mina urang ontrok we nu bogana. Nah, jeung diontrok segala hari kamu. Nya naon ieu teh maksudna? Nah, jeung melak jagung teu melak bonteng, kan neng rek mau teu bisa. Ah, kamu mau legug, mainnya dek puak-puak request heula. Meni mana ieu teh nya nu bogana? Itu aya naon min? Geus dek ka mana deui geranya budak eta ih. Alah. Jasmine, aling manggil datang. Nu sahari kamu eta. Asal lapar kieu geus ngoretenya. Sok ku angger kamu mari ninggali dahar ngagoler teh, jeung jadi dahar wae ih. Mana aku minta? Saha teh nu dahar-daharan kuring? Si Neng. Harusnya jadi kan neng Jasmine. Dibalik pisan eta dahar-daharan batur. Alah, ieu mah neng kudu kabur.